Yuk ta'al abdu yaumal kiamati kitabahu. Pas poenan kiamat eta urang eta bakal diberikan buku catatan urang. Palayaro fi hasanatan, pas dideleuh urang na buku catatan amal urang eta teu ditemukan kebagusan sama sekali. Fayaqulu aina sholati wasyami wa taati ya Allah. Kamana ibadah kami, ganjaran salat kami kamana, ganjaran puasa kami kamana, ganjaran ibadah kami, sedekah kami kamana. Fayuqalu lahu, maka jika Allah eta kieu laqad dahaba amaluka kulluhu bikan nas, maka amal anu pernah dilakukan ku dia semasa di alam dunia eta leungit kabeh. Ku sebab naon? Bika annas, karena ku sebab urang eta sok ngomongkeun batur. Berarti kumaha ketika urang ngomongkeun batur, maka ganjaran ibadah urang eta leungit ke kebal-kebal mah. Terus yuto arrojulu kita bahu payaro fi hasanatin. Jeung hiji deui jelema pas poenan kiamat eta pas dibikeun buku catatanna diduli, oh ieu ganjaran kami loba amat. Lam yamal hapa yuqalu lahu, padahal can pernah ngalakukeun kebaikan. Pas diduli tina buku catatan, kok ieu ibadah kami loba amat. Payuqalu lahu, pas kitu ceuk Allah hada bima igtabaka nasu wa angtalam tashkur. Ieu ternyata adalah ganjaran ku sebab dia sok diomongkeun ku batur dia mah teu ngaras.